Tong kitu atuh mang etana laguna salah teh. Kuduna kumaha? Dugule budak dugul merkosa embe. Kabeh keur sujud deh. Eta keruku kerasok. Naon bujur di selebel kera. Jang. Akang. Lain iya budak si Cepi nepi ka diteangan ku batur kalah cicing di dieu. Si Cepi. Iya. Si Cepi teh budak saha, Kang? Budak si Cepot. Oh. Apaan Cepi teh singkatan? Naon Cepi? Cepot piyik. Sangka Japati. Heeh. Sarua ganjing Japati. Cepi. Anakna si Cepi anakna si Cepot. Naon si mang? Wah, Om atau tuh kamu? Naon si om? Maneh mah aing ngomong om ai kerah dakian siapa? Aya naon om? Kunaon kamari taraweh eueuh. Ai salat Isya aya, ai taraweh eueuh maneh teh. Ka mana? Kamari. Kemarkaan atau kumaha ya? Lain mang. Om. Nang Om balik. Rek om rek mang sia teh. Ongko mang sia teh. Kemana nu balik ya? Nu balik nu mana ya? Atuh. Ye, sia teh sok ka mana karep heueuh. Lain om. Mang. Geus mang we lah nya. Sok atuh. Lainan naon uing mah ieu naon teh lamun nyebut om teh sok araratul. Naha? Araratul ningali emang eta kopeahna urut ka duruk ni teu mantes. Astagfirullah. Ai manehna nyencle. Eta leuheung ayeuna make kopeah Cepi. Apaan ayeuna mah bulan suci Ramadan. Waduh. Make kopeah. Da biasana mah uing mah tong boro kopeah malahan teu dibukan-bukan acan uing. Heeh. Si Gunil sia. Si Dugule nya. Dugule budak dugul kudu diteke. Kasaha nyebut dugul? Ka maneh? Oh, sugan teh ka batur. Sugan tarik kamak. Sugan tarek ngamak heueuh. Tong kitu atuh mang etana laguna salah teh. Kuduna kumaha? Dugule budak dugul merkosa embe. Ka mana we karep. Tong mengalihkan pembicaraan maneh. Kunaon kamari teu taraweh? Ai salat Isya naon teh aya ai taraweh eueuh. Da, biasa kadang pang tarikna soli aleh. Tah, sok aya geuningannya. Soli aleh cenah kitu. Tarikna Pang tarikna sia mah. kamari mah eueuh nya, Kang. Kamari mah eueuh. Da subuh jauh keneh. Nah, kunaon jauh-jauh jeung subuh. Kan biasana jang adan subuh. Pan beduk teh sok ditakol, panakolna pan kusirah maneh biasa. Sok kitu mang. Kunaon maneh teh sok buru jawab heula. Heueuh uing teh ieu mang. Pang-pangna mah pan Isya. Salat Isya teh imamna teh maca surat teh meuni panjang teh. Ustad Uju kamari tah. Ustad Uju teh. Nu pitak sabelah. Da panjang wae eta mah. Mang esok cangkeul tamanya. Tuluy ditanyakeun ku uing teh. Naon? Ditanyakeun cing teh Pak Ustad. Ai tadi naon panjang-panjang teuing surat teh. Surat naon eta? Cek Ustad teh eta teh surat An-Nahl. Hari surat An-Nahl teh naon hartosna? Hartina teh nyiruan atawa lebah. Lebah. Tuluy. Tuluy ku uing teh ditanyakeun, Pak Imam, ari engke taraweh rek maca naon? Rek maca surat Al-Fil. Ai hartina Al-Fil gajah. Uing teh balik we. Balik. Eta oge lebah anu leutik panjang suratna. Komo gajah nu gede. Kumaha we bapana si Cepi mah? Si Cepi mah padahal ponok sia teh. Alfil mah ponok. Mung da gajah mah gede.
Tah nu penting nu matak penting na ngaji teh nya. Miluan mana pesantren kilat tapi angguran mah. Miluan pasantren kilat maneh teh. Jeung barudak miluan pasantren kilat. Jeung si Keke milu ka ditu. Si Keke teh miluan pasantren kilat heeh. Pasantren kilat teh eta geuningannya pasantren anu ngadagoan ngabaranyai. Lain kilat eta mah kuludug sia teh. Pasantren kilat maneh teh ngarah bisa an inun ban bin bun. Tah sok bisa meureun. Bisa meureun eta mah an inun ban bin bun mah sok urang tes. Tes naon sok? Alif jabar A. B jabar A. T jabar Ta. Hijikeun. Jakarta. Abata gitu. Oh, Abata. Beda masjid meureun Mang. Mana-mana ge sarua sepi. Di mana-mana ge sarua sia teh. Cik balik ah. Ngerakeun. Naon Mang? Oke bagian sasauran hudangkeun Tah, babagian sasauran pan si laing masuk sasauran budak leutik teh maningan. Heeh, sok disawer geuning di dieu mah. Pajarkeun teh lumayan cenah euy. Lain Mang kan. Si Capi mah ari ka batur, saur baru panena kalah geus beres kalah sare geura. Oh, ada si ieu mah kitu. Godin wae. Teuing da. Hampura Mang. Kamari mah uing hampir-hampiran ieu lulus. Naon lulus? Hampir-hampiran tamat puasa teh. Hampir-hampiran tamat. Malahan hampir-hampiran tamat, hampir-hampiran batal. Jam 4 uing hampir-hampiran batal. Untung jam 12 ngemih heula uing. Ada harmi. Oh, jadi kuat nepi magrib. Bah, bener anak si cepot mah. Kumaha bapana we heeh. Oh, Mang rek ngaheureuyaan heula ieu Pak Ustad Uju. Nah, di mana? Di masjid biasanya keur dadarus rek dicolokan bujurna. Abang budak hampuraeun nya ai budak mah kitu nya urangna nu kudu sabar keur masana Baheula ge baheula kitu meureun. Baheula ge urang ge kitu meureun nya. Enya. Heeh. Tuh si Kang Cepot bapana ka dieu. Deh. Dengan si Cepi meureun kan. Terkadang kurasa aduh rumput tetangga lebih hijau dari yang ku miliki. Di saat poho deui aing laguna nya. Cing atuh keur kieu lagu religi. Sik atuh keur kieu mah lagu-lagu religi atau Bejibla putih. heeh tah nu kitu atuh laguna eling umat muslimin Mustofa gitu. Muslimat meureun. Lain itu budak Kang Cepot meuni ampun. Naon bangor-bangor teuing. Bangor teuing kumaha? Oh, da dibejaan teh kalakah kitu we kamari taraweh kalakah ulin si eta mah. Eta paseret-seret teh geuning kok. Paseret-seret teh ya. Keur tarawehan teh burusut kabeh keur sujud teh. Eta keur ruku kerasok. Naon bujur di selebeu geura. Untung teu imam nu di selebeu ne. Tadi dididik kumaha budak teh? Teu dididik kumaha? Ah, lain teu dididik da ieu mah gaulna we atuh. Oh. Kumaha campur gaul ban budak mah. Teu beunang dicarek teh heueuh. Budak sasarung jeung tukang minyak seungit kabagean seungit. Budak sasarung jeung nu hitut kabagean bau. Kumaha campur gaul. Haahnya, budak digaulkeun jeung ustad minimal bisa ngaji, budak digaulkeun jeung seniman minimal bisa nyanyi. Kali-kali budak teh gaulkeun jeung mau bisa ngageram, bisa-bisa dihakad teh. Tapi da wala lamun ngomongkeun taraweh deui. Dewek ge kamari teh ribut deui. Ribut kunaon? Aya anu 2-3 geuningannya. Aya anu sabaraha? 11 teh ribut teh. Pasea. Ai akak milih nu mana? Milih 11 jeung para ronok di suratna teh. Jadi ngeunaheun deuleu. Tereh beres. Ngan heueuh kadang-kadang ai taraweh teh ai keur mimiti alus geuningannya. Jajaran teh pinu. Masjid teh nepi ka kaluar hese pasedak-sedak. Nah, ari geus ieu geus naon tengah-tengah geus kaakhirnakeun karek cararan. Taraweh pinuh teh kur mimiti
tapi kadieuna leungit hiji-hiji Kurnini jeung aki-aki cangkengna sok nyeri mimiti taraweh kot ngajalajar jalma pinuhna nepi ka laluar kadieuna barisan ge amyar teu nepi sajajar gelisah teu boga duit saperak-perak acan ka pamajikan can bisa meuli keur lebaran budakna can meuli beasna gelisah teu boga duit saperak-perak acan ka pamajikan can bisa ngaresikoan hirup asa rungsing nu naragih ngabring matak usaha atuh ada kumaha atuh ayeuna mah geus lieur nya bulan puasa ayeuna mah dagang takjil Kang dagang takjil aing teh nya dagang takjil lumayan iya nanti dagang kolak candil tah dewek mah rek nyieun terobosan anyar ulah ku candil tapi ku kaleci ngalah awet nepi ka lebaran jadi mun di dahar teh diuyup we hungkul saina hungkul bisa dihaneutkeun deui banyak ayo atuh kaburu imsak pan ieu teh subuh ayo nya subuhnya itu nya imsak lumayan itu kan mararasak ya si emak masak naon itu aya lah ya naon teh karaca karpet lumayan eta karpet di karaca ya sing tara ramat kadenya puasa teh ulah jiga dewek euy mudah-mudahan we sing saroleh nah ya cepot ngador teh mudah-mudahan we atuh sing ka umroh ka tanah suci sok samemeh ka tanah suci diajar heula ka tanah abang ge nya ka tanah suci ka tanah longsor heula sakedeung ayo hajangnya heeh salah balik aing aja